wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatu iman rahimakumullah, mangga dibuka surah Ali Imran ayat 42 dugi ka 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha Wa idz qalatil malaikatu, dan ingatlah ketika malaikat menyampaikan, ya Maryam, wahai Maryam, innallaha astafaki, sesungguhnya Allah telah memilihmu, wa tahharaki, dan telah mensucikanmu, wastafaki ala nisa'il alamin, dan telah memilihmu atas perempuan-perempuan yang ada dalam seluruh alam. Ya Maryam, wahai Maryam, uqnuti,
taatlah kamu terhadapku, li rabbiki terhadap Rabbmu, wasjudi dan sujudlah dirimu, warka'i dan rukulah dirimu, ma'arraki'in bersama kaum-kaum yang ruku. Zalika min anba'il ghaibi, hal tersebut merupakan di antara berita-berita yang gaib. Nuhihi ilaika, yang kami wahyukannya kepadamu. Wa ma kunta, dan tidaklah dirimu Muhammad, ladaihim di sisi mereka, idh yulquna ketika mereka melemparkan, aqlamahum anak panah mereka, ayyuhum siapa di antara mereka, yakulu Maryam yang akan memelihara Maryam. Wa ma kunta, dan tidaklah dirimu Muhammad, ladaihim di sisi mereka, id yahtasimun ketika keadaan mereka saling berselisih. Ikhwata iman rahimakumullah, dina ayat-ayat nu parantos kurang dipedar dina seta acana itu Allah Subhanahu wa taala ngisahkeun saperkawis Nabi Zakaria wangkin anjeunna ngadoa hoyong gaduh turunan sok sanaos yuswana parantos. Hiji hal anu mustahil numutkeun pandangan jeung logika jalmi ku alatan Nabi Zakaria yuswana tos 120 tahun, garwana parantos 88 tahun. Maka hiji hal anu mustahil jeung logika jalmi. Tos menopause secara sunatullah oge cek penelitian kedokteran di masana yin istrina Nabi Zakaria teh mandul. Namun Nabi Zakaria ninggal keanehan hal di luar daya nalar jeung logika di mihrab tempat ngadua taqarrubna Siti Maryam itu sok aya tuangeun ta tempat eta disebutna mihrab. Nah di mihrab teh Siti Maryam didinya khusus ngadoakeun ibadah ka sok aya tuangeun didinya. Maka Nabi Zakaria di tempat eta nu sami ngadoa ka Allah, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan. Gusti paparin abdi nyaeta anugerah urang kalih anu sae. Ku Allah diijabah. Sok sanaos sepuh garwana anu. Jadi aya nu 60 tahun masih kana hamil. Cenah aya dina berarti siga Siti Asya nya garwana Nabi Zakaria. Tah ciri-cirina cenah kumaha abdi gaduh urang kalih deui. Ujug-ujug teu tiasa nyarios gitu ya. Ujug-ujug teu tiasa komunikasi, kajabi ku isyarat gitu saudara. Tah cirina anjeun 3 poe teu bisa ngobrol, teu bisa komunikasi ku bahasa biasana, kajabi ku isyarat. Nah, eta ciri anjeun teh bakal gaduh urang. Qadarullah doa Nabi Zakaria diijabah nyaeta lahirna urang kali pamangkeun tu soleh anu namina Nabi Yahya. Kan gitu kan kali. Nah, ayeuna dina ayat 42 dugi ayat 44 di dia dikisahkeun kisah Maryam
kisah Siti Maryam. Nu mana Allah dina ieu ayat meningatkeun wangkin malaikat ngadugikeun tangtos ieu pesan ti Allah. Nah dina tafsir malaikat saha ieu teh? Ae Jibril nyaeta malaikat Jibril. Janten ke pahlawan sadaya malaikat teh gaduh tugas. Gaduh naon namina teh job desk bahasa urang. Tiap-tiap malaikat gaduh tugasna masing-masing. Tah tugas malaikat anu selalu menyampaikan wahyu dari Allah itu malaikat Jibril. Jadi menyampaikan wahyu dari Allah malaikat Jibril. Nah, oke, dina sabaraha keterangan diuningakeun justru malaikat Jibril teh malaikat anu dimusuhi orang Yahudi. Nah, karena dimusuhi sabab orang Yahudi menyimpan dendam kesumat, ketidaksesuaian lahirna Nabi akhir zaman itu sesuai dengan prediksi dan kemauan mereka. Jadi kalau yang nama Nabi akhir zaman di kalangan Bani Israel. Kalau bijil di golongan bangsa gitu. Itu saha nu pikeuna cenah? Jibril. Wah, salah alamat. Pokoknya mah Jibril mah musuh kami, cek Yahudi. Mata tong aneh Yahudi mah membuat permusuhan jeung perdamaian teh karena kepentingan pribadi Yahudi. Nah naon oke. Namun saluwi jeung manehna balad gitu. Siga malaikat nu pikarasep ku maranehna naon sak? Malaikat Mikail. Karena tugasnya menebarkan rezeki dari Allah dan menurunkan hujan. Kan kahayangan apa duit sih Yahudi mah gitu. Kahayangan maju dina dunia, jembar rezeki, mata resep ka malaikat Mikail teh Yahudi. Lamun dina bahasa Arabna mah Mikail teh dirobih sebutanna jadi Michael. Nulisna teh Michael. Model David teh Daud bahasa Arab. Daud, pami Ibrahim, Abraham. Nu tanya teh Ujang. Orang Sunda gitu. Ujang saya. Nah, Jibril itu malaikat yang dibenci Yahudi. Saya nurunkeun wahyu teh sesuai kahayang jadi teh bener teh gitu. Jadi seolah-olah salah alamat malaikat Jibril. Padahal pemilik tinggal karena setiap tugas malaikat Jibril selalu menjalankan tugas dari Allah. Tidak pernah salah alamat. Sampai perkara yang disampaikan ke Siti Maryam, kan Siti Maryam bukan nabi gitu. Tapi malaikat melaksanakan amanah yang harus Allah sampaikan. Nah, pesan-pesan di Allah kalangan malaikat Jibril anu kedah disampaikan ke Siti Maryam hiji inna Allah astofaki Allah tetos milih anjeun. Jadi ada dipilih mah tuh moal sembarangan kaayaan. Janten jam itu dipilih ku Allah mah gaduh kautamian padilah. Terkait dua istilah keutamaan pada diri manusia, terkadang disebut padilah, oke terkadang istilahnya manakib. Seorang ngopi manakib saya Abdul Qadir Elani. Asana si mudik pernah nerangkeun dia kata hayulan unggul. Aya kisah layang Syekh tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi kan bisa gelujeng malaikat pencabut nyawa. Dah didengkek cekai. Si kantong nyawa jalma teh paburisat lepas. Jadi we ngajarin deui aya reinkarnasi dina pandangan orang tahayu. Ibatul mah percayaan kieu Bu. Cenah. Eta teh lain incuna kitu. Eta teh akina nitis dah. Bahasa nitis. Mata ieu kade Haji Heri jago main ngepret bet itu saha. Eta nitis eta kitu di batur. Jadi kokolot teh saha teh gitu. Jadi reinkarnasi teh aya.
tina pemahaman keliru. Itu semua pabu maot we moal boga deui moal rohna balik deui komo 7na dina lawan 10na naburuan kita kasakian puluna da suhunan siga naon kan eta nyawa teh atlok-aclokan gitu nya geus nyambung dan mawi kitu iwati iman rahimahumullah tong dilepatkeun istilah manakib fadilah itu kan keterangan orang punya kelebihan orang punya keutamaan sanes persepsi jalmi tapi kedah aya dalil sur Allah sur Rasul kedah kitu tinjauanna Siti Maryam gaduh kelebihan sanes saur urang tapi soal termasuk seorang perempuan ku Allah dipilih gitu aya naon dina sosok Siti Maryam nu kadua wa taharaki Allah ngajadikeun Siti Maryam bersih. Cobinya dina tafsirna simpulin ge naon namina teh ilmu luar biasa na tafsir Al-Munir. Naon cenah dibersihkeun Siti Maryam? Tidak seperti perempuan biasa. Satu minal haid wan nifas. Siti Maryam henteu he. Karena itu seperti wanita biasa. Aya teh Bu di antawis urang ibu-ibu nu teu haid. Aya teh nyaya atus masana nya tos mana bosnya ini nyawa head eta 60 head kene aduh gagah gitu ieu mah masa-masa biasa galib masa-masa subur masa-masa sebelum menopause tapi teu head eta teh keutamaan berarti kieu logikana teu head tidak pernah Siti Maryam terhalang untuk ibadah. Pak Ibu mah dina sabulan teh aya we teh salat. Cek bapak teh ngeunah lain ngeunah da kitu sunatulna. Siga dina sabulan Ramadan aya we teh saumna. Cek bapak teh ngeunah teh puasa. Cek ibu lain ngeunah bayareun kan gitu teh. Akad kudu dibayar. Matak saur Rasul laras ibu-ibu mah perempuan mah setengah akal jeung agamana dibandingkan pamagan. Jadi aduk-adukan ya ibu mah ibu sanes bapak-bapak. Matak dina Islam teu aya istilah kesetaraan gender dalam aspek yang seperti tadi. Acan abi menjadi pamimpin, teu meunang jadi pamimpin perempuan. Lamun maksakeun jadi pamimpin pejabat seperti pemimpin pemerintah kod dijamin ku Rasul moal bahagia kaum lan yuplihal qaumun walau imra'atan salilah dipimpin ku perempuan maka negeri jeung tempat eta moal meunang kebahagiaan eta tiasa perempuan mah nya di belakang laki-laki piraku imam salat awewe manguna lalaki itu salah ngadeg dan salah ngadeg salah memilih da anggar dipangker perempuan gitu. Setengah agama jeung akalna Rasul. Dari mana setengahnya akal perempuan? Dari kekuatan saksi. Mata ibu lamun saksi duaan, kula laki mah sabanding hiji lalaki. Sakeuna perkara saksina pamenggeus. Teu aya di ditu. Ngan aya istri kudu dua. Da bandingna dua hiji gitu. Saksi termasuk ke bagian waris ini kegereuweut ibu hayang sarua jeung lalaki teu bisa dina Quran pamaget satanggungan istri setengah tanggungan pamaget dua tanggungan ibu satanggungan itu ketentuan gak bisa dirubah nah usah cenah aya kaum transgender awewe berubah jadi lalaki baru awewe gitu casing lah dirubah gitu kan dari psikologis jiwa pada itu mah kata itu orang yang menyalahi takdir kaum dilaknat transgender aya awal lagi siga awewe dirubah aya artis oge sampai ke dioperasi segala awak da anger bos orang mau bisa dirubah rajan ngaku Nur sorana mah Nurdin mau bisa dirubah eta geram nah iman rahimahullah. Jadi itulah ketentuan perempuan tidak akan sama dengan laki-laki.
setengah akalna teh eta saksi wae dua perempuan mah pamagat mah cekap ku hiji. Adapun setengah agamanya bagi perempuan adalah ya tadi tina sekian durasi ibadah selalu akan terjeda dengan sunatul haid di antara. Ibu mau mual puluh sholat sebulan aya we geuna gitu. Tina sasasi aya teu saungna, itulah perempuan. Nah, Siti Maryam mah toharoki minal haidi, disucikan dari itu. Kedua wan nipas, oke, nipas. Berarti kieu lamun harita kondisina Siti Maryam tos ngalahirkeun Nabi Isa, berarti teu nipas gitu. Kan eta teh keanehan gitu teh. Tidak seperti wanita biasa. 3 min masih sirija tidak pernah tersentuh laki-laki. Siti Maryam. Ibu mah anggar we gaduh caroge. Siti Maryam belum pernah tersentuh laki-laki. Itu luar biasa Siti Maryam, terjaga kehormatan terakhir dari kejelekan akhlak moral yang rusak. Jadi Siti Maryam mah dina fisik sehat walaupun tadi kondisinya aneh gitu kan, teu haid teu nipas, tapi sehat. Apa secara logika mah kieu Bu, yang namanya namanya teh sel telur teh opar opung itu kalau tidak dibuahi itu busuk. Jadi ibu teh haid teh micen sesuatu nu kudu kapicen. Itu sunatullah. Karena sel telur itu busuk tidak dibuahi. Lamun teu haid dua kemungkinan. Mun teu menopause ngandep gitu ya istri. Itu karena dibuahi nanti. Ayeuna aya perempuan nu sel opungna aya gitu ya teh. Tapi teu haid, berarti kan teu busuk. Sehat kondisina. Nah, ieu kelebihan karena Allah memilih Siti Maryam kondisina. Ibu teh usah abi mah teh siga Siti Maryam sabaraha yuswa 55 lain eta gitu. Geus koyot eta mah. Cenah siga Siti Maryam tos sepuh. Meniru mau siga Siti Maryam teh tos menopause. Ieu mah masa-masa subur. Ya kan biasana mah lamun teh teh aduh bahaya fisik teh. Kasih kuring ngobrol sareng orang kesehatan. Aya dua macam alat kontrasepsi untuk perempuan yang disuntik, ada yang 1 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali. Itu eta teh ngobrol nu mana nu rekomendasi hiji awalna kumaha kecocokan, tapi kaduana ngarekomkeun mah nu sebulan sekali. Nah, ngame sunatullah awal perempuan nu ngaluarkeun posisina sel telur nu busuk itu keluar. Aya 3 bulan sekali kadang aya teh haid. Tadi teh saja bermasalah kan hormon yang saja Pak. Nah, iwati mah Siti Maryam teh kitu. Walaupun teu haid sehat gitu. Walaupun teu nipas sehat gitu. Bahkan Siti Maryam pernah tersentuh oleh laki-laki, bahkan akhlakna oge mulia, teu pernah berbuat sesuatu anu tidak pantas. Logika Rasulullah meninggalkan tina hadis ayat 4 cenah ibu bapak sadaya, khairu nisa'il alamin arba'un, perempuan terbaik dalam kehidupan seluruh alam itu hanya 4 orang. Hiji sugan ibu absen sugan ya gitu. Sugahan ibu sugahan aya opat gitu saudara. Cingnya orang tataan hiji-hiji pamanawian ibu. Pertama Maryam bintu Imran. Nah, kahinya mah Siti Maryam. Tilu deui ya. Kedua Asiyatu bintu Muzahim imro'atu Fir'aun. Nu kadua mah Siti Asiyah putrina Muzahim garwana Raja Firaun. Aya dua deui ya sugan ibu ya. Tilu Khadijah bintu Khuwailid. Aduh
nuka tilu teh Khadijah bu. Kaopat sugana tuh Canyai sanes. Nuka opat Fatimah tuh bintu Muhammad tuh Siti Fatimah. Setingkat gitunya. Garwa Rasul sanesna kan dina riwayat anu nyebatkeun 13 istri Rasul. Anu salapan. Pokona langkung teh opat nu kasebat mah di dieu mung Siti Khadijah. Bagi di antara putri Rasul kasebat teh mung Siti Fatimah. Jadi mung opat Maryam, Asia, Khadijah, Fatimah. Itu perempuan terbaik dalam kehidupan seluruh Allah. Cek ibu teh lapor gitu kan ibu teh. Nah, tong itu motivasinya bukan lapor. Dari 4 orang terbaik perempuan ini punya kelebihan apa sampai mulia seperti ini? Ibu coba ikuti dari keempat orang ini. Naon kelebihan-kelebihan. Jadi kia ku Allah dijieun sampel, cenah sampel atuh ditantoskeun 4 wanita terbaik teh. Bukan hanya sebatas pengetahuan, bukan hanya sebatas informasi, tapi mengapa orang-orang ini punya kelebihan? Itu nu kedah orang itu turunkan gitu. Kelebihan-kelebihan perempuan itu. Tangko satu sama lain memiliki kehebatan dan nizah, keistimewaan nu luar biasa. Jadi ibu mah tugasna nuturkeun ayeuna. Da moal mungkin ka absen kan tos ef tadi ge. Tos ef gitu. Hiji aya naon di sosok Siti Maryam. Sosok Siti Maryam itu sosok perempuan anu qanit taat, senantiasa taat ka Allah. Dikawit masa mudana, masa remajana, rugi ka dewasana, can pernah Siti Maryam kabengbat ku selain perhatian saja bi Allah. Selalu ka Allah. Sakapeung ibu-ibu kan menjadi kabengbat ibu mah naon kaduniaan. Jadi panyawat perempuan umumna kubu dunia kumaha sok cek kurang cek ibu rasa kartos geus kolot gitu padahal ada kayak kolot tayang orang aja bu kubu dunia cek nu nyebabkeun salakina korupsi saya bukan si bapana pamajikanna nu jadi ngaharewas jika tupa ganti wae mobil jika tupa teu kuriak wae imah hayang we mumpung bapak jadi pejabat sok atuh gilakeun saeutik dana dan sebagainya itu mulai nu jadi pembisik mah perempuan gitu. Aku dunia perempuan mah kelemahanna. Ai bapak-bapak naon sok kelemahanna? Bapak-bapak teu kabita warga. Hubusan. Situ geus kolot dina sotopan murid itu kana orang itu bapak-bapak gitu. Da artosna tempat masalah bapak aman artos. Karena laki-laki itu punya kemampuan mencari uang. Tapi kelemahan bapak-bapak mah istri. Kelemahan ibu artos. Nah, dua anak saling menutupi. Bapak kelebihannya itu mencari uang, kekurangannya syahwat. Ada obatnya di ibu. Ibu kekurangannya mencari uang, kelebihannya menutupi kekurangan suaminya. Mata ibu kudu totalitas melayani suami gitu. Dan kelemahan bapak mah di dinya dina sana. Nah, jadi perempuan dan laki-laki itu secara kebiasaan itu beda. Numawi Siti Maryam mah qanit kabengbat ku kaduniaan, ku syahwat-syahwat malia henteu. Fokus ibadah ka Allah. Nah, ieu lalu dina ajaran orang-orang Nasrani mah itu jadi perempuan-perempuan biarawati. Padahal salah. Anggarwe konsepnya Siti Maryam bukan berarti meninggalkan yang mubah, cuman taatnya itu luar biasa kunut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, Siti Asiyah naon kelebihanana? Siti Asiyah itu sosok perempuan anu sabar. Sabar dalam artian menahan syahwat dunia, padahal ada kemampuan untuk menikmati syahwat dunia. Dan Asia mah tuh ibu bapak istri raja. Enak ya punten. Ibu nah ayeuna ngaos. Bukan semata-mata memang ibu teh naon namina teh iman tak padanya itu mah jelas pokok.
Ngan ibu teh dikeresakeun ku Allah cara ge teh lain raja gitu. Dalam cara ge ibu presiden cantan uday ka ieu siga kieu. Ayeuna teh boting ke di Jepang, ke di Korea, ke di Amerika, keur naon sok? Keur liburan. Cantan turang ieu siga kieu. Artinya ibu gitu. Kalau ada kemampuan dunianya hebat, bisa jadi berpotensi menikmati dunia. Oh, udah pasti bakal gitu jalmi. Jalma loba duit, bingung ngaluarkeun, jadi amur-amur. Aya urang mah loba pangabutuh. Bingung duit kan gitu. Aya loba duit, bingung program gitu. Mata kitu we menceuna duit ka mana. Asia itu punya kemampuan menikmati dunia da isi raja. Hoyong naon ku Firaun dianteun. Tapi Asia sabar. Tidak glamor hidupnya untuk menunjukkan sesuatu orang di raja. Siapa sabar? Anak ya, ibu, abis sampai terang ibu-ibu bangawasan kantong tas ibu-ibu aya nu hargana nepi ka 30 juta. Kita kumaha itu mikirna gitu. Da akhirnya malah kasukeun munding moal gitu kan bari-bari. 30 juta kantong ibu-ibu. Nah, cik beti beli, dah mampu. Lain kia cik, mahal-mahal ting. Kan itu teh boga duit, kalau kita teh kan. Yang nu boga mah teh set. Nah itulah contoh Asia mah teu siga kitu. Sabar teu sugan hoyong glamor hidup. Urang mah teu kaur, boga duit meuli emas, dipake kabeh urang teh. Sigana udah relok. Meni toko emas berjalan paribasa di urang. Sok hoyong akul urang mah nyoba. Tapi si Asia mah sabar. Kedua, tingkat kesabarannya bukan dalam hal senang saja. Siti Asia mah sanggup ngalawan kadoliman salaki dengan cara bersabar. Cik abi ka ibu-ibu Bu, lamun cara ge ibu molotot ka ibu-ibu bakal kumaha? Leuwih molotot ibu. Orang teuing tah kalau orang saha di dia istrina mah teu kitu. Ibu caroge nyangana. Ibu mau leuwih tarik jangan lalu orang teh. Si bapak mah speaker teh hiji, ibu mah toha masjid. Berebet. Itu karakter perempuan. Perempuan mah sekalipun salah enggak mau disalahkan. Rumah sasalah teh kan hiji satahun sakali keur lebaran. Eta ge kepaksa pada lebaran. Itu perempuan. Nah, Asia mah najan salaki ambek, salaki nganiaya, salaki sampai mensalib dirinya di tengah padang pasir karena tahu iman kepada ajaran Nabi Musa. Asia sabar gitu. Terus bukan berontak. Hojang gugat cerai, henteu. Henteu yang gugat cerai, mengaku ini suaminya. Iman karena ajaran Nabi Musa gitu. Cantang tuh ibu sasabar Asia, ibu menghadapi suami si gaki. Si mukanya ngobrol di hiji jamaah pangaosan ibu-ibu. Bu, lamun sarageun ibu siga Firaun kumaha? Dikuluk, jadi bahasa. Eta ibu-ibu lebih kagalak gitu. Dikuluk dan cenah daripada abdi disalib heula salaki abdi. Kan kitu rata-rata ngajawab. Asia sabar we. Sampai kan meninggal, wafat Asia. Dina kondisi terzolimi suami. Nah, aya di perempuan konsultasi da sim kuning teh pengalaman mah can tangtos leuwih asak tibatan ibu-ibu ta can tangtos leuwih jero tibatan bapak-bapak na rumah tangga da sim kuning mah mungkin. Tapi ketika ada konsul rumah tangga ka sim kuning antara usaha harus maju dan mundur, milih cerai sebagai solusi alternatif atau bertahan dalam kondisi harus menderita. Paripaosna dikungkung tadi awur di barab dicangcang tadi baraban. Nah, dah hesenya sim kuring ngukurna iwati ku dalil. Ibu mau cerai harus sabar. Ketika tidak cerai pun harus sabar. Nyana dia ibu yang cerai tetap hidup nyorangan harus sabar. Ayeuna ibu gak bertahan dalam kondisi awet rajen harus
sabar. Masing kuring satu bertanya, kedoliman suami itu sampai mana, saudara? Kadek ulah nyebutkeun teu mere nafkah. Asilna ieu bisa nyeblak, bisa ngabaso di mana? Salah. Berarti ibu bukan mengatakan tidak menafkahi, merasa kurang gitu alasannya. Jadi we disebutna dolim, kabadegna teh kabatu, nah itu salah. Kaduana, salila ibu ngaos teu kisah Asia, ibu teh bakal ngisi. Setingkat Asia mah kadoliman salaki nepi ka nganiaya leuwih ti KDRT gitu. Tapi nah sabar. Bukan berarti ibu harus menderita dengan seperti itu. Tapi cing emu ketika istri didolimi suami lalu si sabar, itu teh sama dengan kondisi berguguran dosa-dosa ketika hidup. Jadi lamun istri dizolim ke suami, terus undinya nyeri, ibu sabar dengan apa? Jika bisa tak salah lain tawani nyentak ibu teh. Tapi apalah karena keterangan ibu teh sabar itu teh berguguran dosa. Kan pertanyaannya kuat mah? Tak entah masalah nama. Kusalah kini carekan, kusalah kini seselan, kusalah kini dolimi. Kuat mah ibu. Lamun kuat berguguran dosa. Ustaz abdi mah mending nyerah kata tapi usaha gitu. Jadi intinya tidak ada takdir yang jelek dari Allah gitu maksudnya. Enak kieu waktu menyebabkan watir Asia salakina Firaun waktu teh gitu. Kan tidak, Allah menakdirkan sebagai contoh gitu. Bisa aya perempuan merasa terpuruk dengan kondisi suaminya dolim, maca kana kisah Asia mah jadi isin. Oh atuh pira ge disuntak saeutik. Firaun mah nyalip atuh budak kitu kana teh. Wajar we salaki sospol mah tuh. Apa sospol? Sesarama pebolotot sing goreng kerangkep wajar we da lalaki. Isin maca Asia mah kita ibu teh. Tacan siga Firaun usan kulajeng akhirnya gitu. Jadi sabar gitu. Atusan cenah hari ibu perguguran dosa hari salaki nambah dosa gitu eta teh lamun kitu wae dolim ka pamajikan. Ulah pada istri saraosna dizolimi, disesolan, dipolotot teh. Perempuan itu tidak boleh diruksak mental. Kamu lebih dominan perempuan mah hati. Ari hati mah perasaan. Ari perasaan selalu melibatkan emosi. Lamun melibatkan emosi saeutik we kasalahan moal poho sakuring. So, ibu ini tahun sabaraha? 2025. Salaki ibu nyen kasalahan tahun 85 ingat keneh. Bapak teh baheula nu mana cek bapak itu. Nu baheula wah teu ingat si bapak mah. Ibu mah da ingat mata ibu mah tetap dominan perasaan. Sekalipun didolim sedikit akan itu. Namawi Asia teh mau jadi geunteng ka urang. Terakhir Khadijah itu memiliki kelebihan apa? Siap membela terhadap perjuangan suami. Bagaimanapun kondisi suami selalu setia dengan keadaan yang dialami. Jadi Khadijah mah bade kitu bade kieu nyanggakeun giringan kumaha caroge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pami Fatimah kelebihanana hikmatun ila ahlihi nyaeta menjadi seorang ibu rumah tangga nu perfect, nu luar biasa. Fatimah mah atuh putri Rasul, dinasehatan ku Rasul supaya totalitas ahli sebagai suamina, oke totalitas ka Hasan Husain sebagai anak-anaknya. Nah jadi ibu pilih keempat ieu teh kelebihan ibu pada mana? Maryam fokus ibadah, Asia dengan kesabarannya yang luar biasa, Khadijah taat dan setia terhadap keadaan suami bagaimanapun. Yang keempat Fatimah totalitas dalam melayani keluarga. Sok pilih ku ibu, margi naon eta teh sadayana perempuan anu salehah. Tadina ayat ieu mah ku Allah dipilih Siti Maryam. Salajengna teh adina ayat 43 Allah marentahkeun Siti Maryam tilu kunut kadek dengan Siti Maryam ge sok kunut lain kunut di urang ya. Ieu mah kunut maksudna taat. Tuh cenah tadi urang ge Siti Maryam kunut cenah gitu. Sanes kunut surat subuh ya. Kunut teh taat, nu kadua sujud, nu katilu ruku. Jadi aya hubunganna ruku
sujud taat. Itu sadayana kaitan. Lajeng Allah ngadugikeun ka Rasulullah kisah Siti Maryam teh kan teu kaalaman ku Rasul. Eta teh kalabat kana perkara gaib, anba'il ghaib. Anu mana ieu teh teu kasaksian ku Nabi Muhammad. Salaresna kapungkur jalmi-jalmi di masana wa mungkin Siti Maryam dilahirkeun pada hoyong ngurus Siti Maryam. Dugi kabakati ku hoyong babaledogan disebutna Qur'ah. Qur'ah teh mengundi ngan undiana dengan anak panah. Matakpun kan secara hukum ari undian teh aya dua, hiji halal dua haram. Lamun ngundi dina aspek masih kene milik pribadina itu boleh. Siga saha? Siga Nabi ge pernah membuat undian terhadap istri-istrina, saha nu poe ieu rek marengan. Bapak ngomongin undi. Hiji-hiji Rasul mah saha bade ngiring ayeuna ye angkat sareng abdi cek Rasul teh. Padahal hoyong ka istri-istrina diundi nah gitu. Cek bapak teh, "Hayu mah rek diundi gini jeung bapak." Naon maksudnya kan gitu kan. Curiga ibu. Jadi kalau ngundinya Rasul istrinya yang siapa boleh ikut Nabi, itu boleh. Dan masih dalam hal yang sah itu. Masih di dalam penguasaan Nabi semua. Jika bapak gaduh mobil, aya 5. Aduh mana dipakai? Nonyin undian. Poe ini mana dipakai ah? Kariweuh-riweuh aja kadang-kadang. Dan urang keneh gitu. Kan boleh secara hukum da milik urang. Nu teh kenging undian teh haram nyaeta ngundi sampai merubah status hak milik gitu. Itu gak boleh. Contoh kadiekeun artos gulukeun. Ieu artos nu seueur ieu kuduna tina urang 100.000 ewang 10 orang jadi 1 juta. Bade dianggo usaha heula. Nah, itu teh perpindahan hak milik. Diundi eta teh percis di zaman para sahabat zaman jahiliyah baheula nu kitu teh judi nu di urang teh eta bahasana arisan. Jadi arisan teh di urang sebetulnya judi di zaman jahiliyah gituan. Kocok nomor hiji si anu kan atusan digunukeun dipikeun ka eta. Eta teh naon mere kan lainnya. Atuh mun mere mah ngeunah nu ka hiji jejabung ulohan gitu. Mau bayar kan mere. Kan kudu aya utang malikeun kan setoran tiap bulan. Disebut nginjemkeun lain itu. Beda ku nginjem di nomor ayeuna inaon atuh ieu tah al-maisir judain. Judi teh ya sebetulnya. Maisir arisan. Tah dulu mah Siti Maryam mah sanes judi. Memang dulu hayang mengurus Siti Maryam. Semuanya juga dalam tatanan ya aya kaitan sareng keluarga. Dikeresakeun kapilih saha Nabi Zakaria. Nah ya iwati iman rahimakumullah, mereka di kalangan orang-orang terdahulu di masa Siti Maryam masih kecil yahtasimun saling berselisih. Nah mudah-mudahan dina 3 ayat ieu ngandung ilmu ka urang dina kisah Siti Maryam. Mudah-mudahan kesabaran, ketaatan Siti Maryam dalam kehidupan jadi motivasi kaum ibu oge urang sadaya janten ilmu perkara gaib pamiku Allah terus disampaikan dalam malaikat Jibril wajib ku urang diimani. Adapun masalah tadi pengundian satu saya dua halal kali haram. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.